Sampurasun tepang deui sareng channel SIM Kuring. Ayeuna abdi bade ngabolang sareng barudak di rancangan ku teman abdi ku Atep sareng Ipang. Ayeuna abdi aya di kebon. Tah itu di kebon handapeun caringin gede. Caringin handapeunna makam. Tuh handapeunna makam, ka ditu handapeun makam. Ngan ke sarek keneh eta mah. Kana nuturkeun eta oge. Ayeuna di tukang kebon ieu aya wahangan. Tah tugasna menang ieu, menang lauk, menang buah-buahan anu bisa di kopi. Naon we sagala nu aya anu bisa dituang. Lanjut. Yuk, guys. Dua mingguan deui nya, kolot tidak jauhnya. 2 mingguan deui da kolot nya mah. Akhir da kolot 2 mingguan deui mah. Pas kita dibeuleuh. Di jagung mah itu jagung mah. Sigana mah ieu mah jagung seni. Bawa. Beri tulang cir ka sisi bisa kayak suung. Soalnya di daerah dia mah loba suung nih. Lebaran mun ke panggil teh. Jagung lumayan. Terus saya beri dengan opion sugan aya bangsa buahan urang ngarujak sabab posina iker panas. Halus bakal ke panas dia mah bakal misi ieu ngeunakeun ngarujak. Yuk, lanjut. Jalanna bala wahangan, ini wahangan ini tuh anak Cimanuk, orang menelusuri jalur dia, bukan ya menopieun gitunya, terus dituang. Ayo lanjut. Dari di mana man? Iki do. Ayo nih. Ah iya we biasa. Emang mana mana? Kumang sih. Mari. Rujaknya namanya buat pirang teh nah lauk saya buat semua alatnya dirobok kaur ini namanya sampai orang minta kubak tapi sudah cengkeh tapi cengkeh kantor itu di omongan ayo nih kayak dia maju oh kayak rumah warga di pasisian sisi wahangan kayak imam warga udengan sakit temanya di sisi wahangan. Yuk
terus teh eta. Itu juga pindah tadi itu. Asalnya posisi curugna di dia, jadi pindah ka ditu. Itu kan enggak. Tadi kan jauh dia. Oh, posisi curugna teh lama di dia posisi curugna teh. Ana pindah ke ditu. Jangan oh iya tempat. Dengan bangkuang. Kameramen capek dengan bangkuang aya nama. Haus. Tep menang tep. Si Atep menang. Tuh. Gede tep. Wih lumayan gede. Kalau mantep dia segar. Di wahangan dia nanti. Sa posisinya sampe euy namanya. Sampe hese. Abri dengan suung, ah. Siap. Dengan suung. Lempangan wae capek tapi da orang teh kudu perlu ieu nya. Tenaga. Jadi enak urang ngarujak. Jadi memutuskan orang ngarujak ya ieu nama posisi ayeuna mah. Nebaknya orang yang nggak nebak, jadi pengen kembali di kan nostalgia Baheula. Sejak nebak. Bang balikin Bang. Woi, berapa? Ini lah. Halo euy, keur panakol bedug. Ke ngarujak. Ini mah. Ieu ya naon ngojak gedang. Ngojak gedang tadi jambu hiji tapi teu ka ieu nya, teu ka videonya jambu. Henteu. Bae lah. Ieu ayeuna mah. Peralatan selalu aya euy. Apa? Mau nyeri beuteung mau coklat mah. Kopi jeung cupatna, bos. Cengek. Dia bumbu rujak mana karya ya cengek bus ada ya bawang bodas segar ya habak cikur usah bawa cai ya kotor kenanya jadi vitamin oh iya mah habakeun micin cukupna gula beureum mantap bebah ngopi asam poho asam juga asam bejak naon itu bejak babak asal inget zaman baheula nya asal zaman baheula ge mah tahun ieu tahun 80-an aneh lah bro ada mantap nih asli mantap nah ini guys no suara nangis cikruk tetep jamuna heula kan jambu heula
sorangan kena ngadukung pisan. Sudah zaman 80 udah kolocok gitu. Kolocok. Ini teman baheula urang mah ke SD pernah kian teh barudak. Urang ke SD urang umur 27 tahun 2000 nya. Wah mantep iya euy, habek. Ya itu, jamu. Jamu ieu teh ieu. Kotoy tadi. Nuhun wa katamping jamuna aja. Nah, cikruk ya. Jangan jadi tinggal ini. Tuh. Ah, segar. Ada. Kamrukeun. Korek heula euy. Apal euy. Wih, segar. Mantap mantap. Mantap ini. Mantap tuh. Segar ya man. Nggak sekudulingan capek tadi. Jangan wahang mana yang dia. Habis? Jadi tinggal nyokotannya. Kamera emang sayangan kameraman. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca mulai hujan nih. Gula. Oh. Tadi mau kerupuk. Ya, rujak kolocok ya. Rasanya. Aya asem. Aya amis, aya lada. Rasa pisan komplit. Ketimpa si jamu anu Mamat. Iya nu iting. Mungkin teh wantur. Gedang wantur. Ieu segar ieu mah. Abak. Poho. Dikumpulkan se-Jawa Barat. Oh. Ada. Ini kan seeutiknya. Ini udah cocok ya mah. Gampang ya. Akhir kelawang. Ini harus kembali ke zaman 90-an-nya. Akan kieu. Akan cuma kieu. Padahal dia rasanya. Ini sebelah naon. Ada. Mulai gerimis. Ada kerupuk. Ada kan? Alhamdulillah ada. Ada. Alhamdulillah. Kameramen anu seger nah. Aduh. Ketika nuna kameramen. Poho ngamera. Tong-tolong na poho. Tong-tolong na. Ente kaasupkeun. Tutung. Kabentar kulini ya. Bentar gelap jadi tong kieu. Bak. Dikarenakan hujan, pindah ke saung. Lanjut ke saung. Bye.